Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Pihir putrana Malik putrana Nador putra Kinanah putra Huzaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Wajib dugi ka Adnan haram muningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhrah putrana Kilab tepang deui tiramana ti Kilab jangka warengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan